Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Putri Nabila di kelas 10 MIPA genap. Dina danget ieu Abdi rek nyaritakeun hiji dongeng dina basa Sunda anu judulna Siram jeung Japati. Anu kacaritakeun, aya siram rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap. Manehna teh ti soledat, pluk gerak-gerak kana cai. Hadena cenah rada nganyembeuh pelebaninya mah. Tapi keke bae ari ngojek ka sisi mah, manehna teu bisaeun. Siram gegeroan, "Tulung, tulung, ieu kurang rek dikerelep, tulung." Kabeneran aya Japati kecindatan dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengean aya siram gegeroan minta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjueun siram kekokosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeun ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindaten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya dihandapkeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ke keteuyepan. Teu langkeu deui buru-buru sireum nyamperin ka Japati bari ngaharewos ka manehna. "Heh Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila, Japati buru-buru galeber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Cek Japati teh, "Nuhun pisan sakadeng sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai." Jawab si sireum, "Ari eta mah kapanan kewajiban sararea. Nulungan batur anu rek menang cilaka eta mah wajib. Komo deui ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah, kitu cenah lakonan sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi ayeuna gaduh sisiniran ya, dengakeun nya. Itu lain mang layangan, manuk heulang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulungan. Mun sakitu anu dihaturkeun ku Abdi, kurang leuwihna mun dihapuntenkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.